Terus pak. Up, bade ka mana Kang? Oh iya, bade perpanjang, tapi itu seueur geuning nya nu ngantri subuh kene oge. Mana cobi ninggal? Yeuh. Oh, geuning telat 3 tahunnya. Mohon nya ta Kang. Oke nya Kang pada urang nawe ieu mah. Daripada ngantri lila tuh tinggal anjing. Sakumaha pembagian sembako ngantri nage. Nya panas, nya bukelek. Wah, pelem we eta mah. Tos saya tuh ayeuna mah mete tanggalnya. Ieu ku abdi dikalebetkeun. Akang ngantosan di dieu. Nya kitu aya tukang lah mete tanggal daripada ngantri mah. Nya atuh. Tapi mah naon Kang? Sanu ngamakan lagi? Tah bejakeun aing ngase parkir nu kawasan. Pada arapaleun di dieu mah. Oh nya tuh. Tapi sabarangan panginten sadayana ieu mah. Oke urang cek heula atuh nya. Kalem pokona mah Kang mah tinggal sare, kata mah beres we. Oh nya tuh. Antosan di dieu nya. Jo, biasa piduiteun. Piduiteun tang kurak. Tah baca. Stop pungli. Tobat aing mah ayeuna mah. Moal maju-maju atuh negara oge ari segala ku duit mah. Oh, jadi mau bisa. Nya moal bisa atuh sirit si teh hulu. Silakan ieu main bersih gitu. Oh, nya tuh. Padahal mah sanes ka abi we langsung atuh Kang. Nya tadina abdi teh alim ngantri gitu mentak kasih akang itu we tadi teh. Eta ge bisa Kang sebenarnya mah, tapi menjadi bagi atuh bener moal untung abi. Hayu kalebet. Wios lah 200.